aing poe na apa sa basteng dagang teh. Aing. Oh, emang nu tapi euy. Teu merageun lah ku aing gawean. Naon sia beurik? Naon itu tembrak. Da tembrak sia nu nembrak aing kehet. Gantian aing mah tanya nyaho. Cangonah gantian sia nu nembrak aing kudu ngagantian aing. Nah, aing mah ya barang aing kiruk sa. Gantian aing ah. Harap teuing aing mah sia nu nembrak aing kudu ngagantian. Gimana coy dola air pelang air rusak. Kumaha tuh aing ya? Oh gantian kabeh tah sakieu. Moal mana jis teuing kudu ngagantian. Anjing, aing apa sih makalah ka init? Yang itu kedua ieu. Aing. Wah, aingnya barang aing geus eueuh kieu. Aduh aingnya. Anjing. Kasih burik aing. Burik. Kasih kunaon kalah cerik. Gara-gara barang aing ku mang nuri lupa, ku aing menjagal ka mah aing gitu. Sabaraha da tuh ya? 50.000-an aing. Aduh lah 50.000-an. Gara-gara berkabar dah. Aing karunya euy. Geus ulah cerik ya. Ya ulah cerik ya. Geus mangga atuh ulah cerik panas dibalik ku aing. Geus. Gara barang aing. Heeh mangga kan ku aing si duitan eta. Geus ejong mau balik. Yeuh. Topoe mere aing hitung-hitung pangrurugi maneh. Betulan Oh, ejong. Aing berhasil euy. Sa aing ogenan. I think aing bisa ada berhasil 50. Lumayan lah 50 pertama. Jak, kumaneh? Ya, tawarkeun HP kasih Bang Doyok. Aing butuh ke depo. Bae ditawar sabaraha we 200 ge jual anjir. Yuk. Siap, Bang Yuk. 200. Omat, maneh ke dibere ku aing ke ngalokoman payu 200. Siap. Siap. Tungguan, oh. Ejong buru. Kieu patut. Ya. Yok, kenal Yok. Berkieu aing ka mana siap, Budang? Siap, Budang. Kalau kalah apa? Hah? Oh, Pak aing tadi ditah mah micen HP ku Mangjek. Lieur Mangjek mah euy. Bilang ku micen HP sia teh. Budang, aing si HP aing kalau enggak dipicet. Bandoyok. Maksudna aing teh jual HP ke Bandoyok. Bae 200.000 ge cek aing. Hah, sudah ditangkap si Budang. Aing tayangan aing sia. Tayangan aing sia di mana? Kemana? Mangjek. Anjing ieu bau. Naon ieu teh? HP ku sia dipicet, kita dijual maksud aing mah dipicet. Aduh aing. Ya Mang Jack, pas geus dipicet puing teh, pulang kumaha uing? Goblok sia. Allah. Nur. Keur naon ente? Ya. Naon? Maneh keur naon? Kieu wae urang mah ngadaguan ieu babaturan. Sia mah. Ditanya, yeuh, sing bener nanya ditanya teh. Maneh keur naon maneh? Sia. Keur ngajedog aing teh tadi ge di dieu. Oh, kenua tukang pencet. Dag. Ya daripada maneh luntang lantung teu puguh, urang pangmuakeun roti tuh di ditunya. Siap. Heeh nya. Pas ke kalamnya. Heeh. Tungguan nya. Heeh siap. Oh, hade atuh Kang hade. Goblok. Gurunya. Didaguan di dia. Sinarieun euy, bener kitu teh, ngadenge jadi nanti. Alas goblok. Kalau awewe si budak goblok itu. Ya, Nur tah si Esti. Nah mawa si Esti. Urang mah ditasot teh minta mawa roti. Paneu ieu si Esti saha tuh? Aya naon Mang Nur? Atuh da salah nih tah nu budeg. Lain sugan teh geus cager, padahal tadi mah dititah beli roti urang nyambung ngomong teh. Wah, ente kawas wani wae dicandung anjing. Aing ge nu hiji eueuh kabur anjing aing ge. Ulah aya judang candung senur sia teh. Salah saya mah.
katanya anu roti lima si Besti. Balik kendai, Cong. Hah? Salah. Oh, tadi si Besti. Lain, mau roti aing mah. Antarkeun deui ulah ieu. Ya antarkeun deui, Cong. Hah? Antarkeun deui. Bung aing mah si carekan boga-boga. Allahu Akbar. Ajakan Beri ini. Gua antarkeun deui atuh eta butuh mah. Oke, butuh bener. Mana mani kagawekeun we. Tungguan lah tuh nya. Oh, gua bawanya. Duluk eta mah saha deui sih butuh. Iyo Nur. Tuh mangnya si Nur. Naon Nur? Aing mah nita sote nita mau roti. Nasi kalah mawa magjek dewa ieu. Roti, Aisyah tuh Aisyah. Naon? Cina aing kita ka dieu ka maneh Nu? Ah, dasar goblok sia mah. Yeuh, magjek. Dengein. Kupingin ya. Heeh. Aduh. Naon? Ribu aing ujung budak mah. Yeuh. Iya, nu budak mah budak ka aing. Si Nur tadi ka dieu cenah aya perlu. Yo, budak. Cek si Nur, maneh kita bawa roti. Lain kita bawa aing anu kasep kieu. Goblok, ayo antarkeun deui. Aing teh nyaona naon? Tah, antar aing sia. Ribu aing ngomong jeung budak mah. Kumaha tuh ya Nur? Duh. Maneh anu budak bae teh maneh. Oh, si Nur yang nyalung. Itu saksian kurang. Ya. Si Nur. Oh, ngomong si Nur. Goblok. Roti gitu emang jek anjing sama. Goblok sama anjing. Kenal, Cong? Aing ngerti we, tadi ke dia mah. Mamangnya ka mana? Nah aja aing ka mana euy? Aing keur ngadakan erek kurban, Cong. Kurban sapi, bejana maneh erek kurban. Erek mah. Aing mah sapina geus aya. Kurban nu niat baheula oge. Nya eta sapina nu batur kene mah. Teu gablek aing mah sapina. Pas ku aing didongekeun, goblok kakolot nogo gitu nama. Sia. Acing, ngomong aing ngadat. Bate dua, lomba bikang dua nana. Ayeuna geus ngalobaan, ngalobaan aranakan kabalat-bala di desa. Kadulur anu di lembur, ulah kaget ulah heran, ulah nanya kenjaluna, bisi jadi masalah sudah, bisi jadi fitnah, ulah turut campur sabab domba-domba doyoi. Domba-domba kuring, acan sama obong, budak obong, anikian budak mandi. Domba-domba kuring, angon-angon kudoyo, di harapan ku oyo, banget domba jika doyo. Mang, ojek ke Kawali. Hah? Ojek ke Kawali. Ya, jangan kasih terdepan kapal itu ah. Abi mah bade ngojek, Bang, ke Kawali. Tawaskeun we ka Haji Aep RT na eta ah. Kang, biasa ngojek ke Kawali. Goblok eta. Oh, kopi PKI. Terus tunyung. Goblok mah toyong oi. Siapa mending kena berobat heula ka dokter. Moal waras gitu mah. Numpang aing ngabohong ka aing. Kudu berobat heula ka dokter. Alhamdulillah 2 kali kurang 100. Mah toyong bisa ada pembelinya aduh aing can narik wae nang. Kawali berapa? Hah? Aya narik si eta euy. Kawali berapa? Ya,
Abi mah terus mardoyok. Nah, ieu mardoyok mah. Ke Kawali berapa? Ya, dekat tembok. Tah, ieu si doyok tah. Si doyok mah ieu. Maka jadi gitu. Ih, ampun. Pensiun wae aing kana ojek aing malah. Pusing aing teh narik-narik. Kunci sia mah muter geus kelas kincir kisuk mula maneh. Terus tunyung sia teh doyok. Sia mah hareup penumpang aing ya. Aing sarua usaha aing boga anak pamajikan. Sia mah hareup penumpang aing sia mah. Nah ya naon sia marah-marah ka aing. Pan muatan teh ngajak kasihan tadi teh. Eta teh muatan aing, kusaha lagi muat ulah. Nah sia ngambek ka aing goblok. Hayang naon sia jeung aing? Aing sarua doyok, aing gablok keluarga. Aing sia ngeruan wae penumpang aing teh tadi tisuk-tisuk. Pan muatan teh tadi ngajak ka maneh. Punten bade tumaros ningali Mang Jack teu. Oh, ayo, siap, ayo. Si goblok nanyakeun Mang Jack lah. Punten sanes bade ngojek naroskeun Mang Jack. Nah, murah ya. Ya. Moal yang naroskeun teh Mang Jack kemana Mang Jack? Ya, ulah kita awas ya. Murah. Ojo. Ai. Lah aing mah waras ngomong jeung maneh mah. Kan Ayo. wae moal. Ah punten bade tumaros ningali Mang Jack teu. Mang Jack mah tadi teh di ditu tuh. Oh, Ai sia aya naon teh ya. Penumpang aing, sia geus tisuk-tisuk muter kelas kincir anjing. Anjing, si goblok ngamuk ka aing. Ek nanyak Kakean aing mah keluarga aing ge. Apa tuh? Anjing.